Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra anu di Pika Cinta Kongarid di mana bayayana tepang deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyandak judul Anak Titipan Siluman, ayeuna teh seri ke-18. Kamari teh dina seri ke-17 nuju nyarioskeun Mang Uhi anu bade milarian nu didamel kanggo ngadangdosan bumina Mang Komod. Dugi kadinya nya mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitaan bae. Sakalian rek meuli kenteng. Sapoe ge dina masang kenteng teh geus beres. Sabab anu digawena lobaan. Aya meureun ari kana limaan mah jadi cepet. Ari harita Mang Uhi sanggeusna masang kenteng beres. Tuluy indit deui nyaeta rek nepungan hiji jawara teh. Duit geus dibekalan ku Mang Komod, malahan mah dina dibekalanana ge cukup loba. Da bisi kurang cenah komo. Ari urusan masalah jeung nyawa mah kudu dipentingkeun. Dari ngaran jawara mah dibere duit mah moal halarese. Pada centeng we keur zaman penjajah Belanda. Pan sok sanajan titamahan bangsa Indonesia ge daekeun we ari dibere duit gede mah ku urang Walanda. Lamun hasil cenah bisa maehan Mang Omen bakal dibere deui kitu anu dijanjikeun ku Mang Komod. Tur Mang Uhi ge dibere jatah. Jeung Mang Uhi ge sarua ke cenah dibere deui. Ngan omat dina cara ngaroga halana kudu lantip. Ulah kasar. Kudu anu alus cenah pura-pura mah atuh ngagarong atawa kumaha we. Komo ayeuna cenah si komen keur loba duit, kumaha lah carana, anu penting rapih ulah kanyahoan yen rek ngala nyawa Mang Komen tur komo bebe jadi titah ku Mang Komod mah pahing pisan. Mang Komod sebenarnya mah sieun ari kapanggih mah sok sanajan dina waktu harita zaman baheula masih kene ngalakukeun hukum rimba. Da zaman baheula mah mun aya dina urusan-urusan teh nya datangna ka kuwu. Harita Mang Uhi lempangna mending ngagedik rek nuju nyaeta ka hiji kampung. Mang Uhi rek nepungan nu jadi sobatna nyaeta Ki Darga teh. Teu kacatur di jalana Mang Uhi geus nepi deui ka imahna Ki Darga. Sanggeus aya hareupeun panto imah Mang Uhi keketrok kana panto bari pupuntenan. Punten. Ki, aya kitu Ki Darga. Kitu ceuk Mang Uhi.
Oh, di jero aya anu nembalan. Oh, oreng ohi kitu cek Mang Uhi. Oh, jero ayo kitu cek eta sora. Nya eta kidarga teh atuh Mang Uhi nyatoheun yen kidarga aya teu hararese gancang asup ka jero imah. Bener we kasampak aya hiji lalaki anu keur diuk bari udud siga anu ngeunaheun. Asepna tina leuang irung serebung meni mulek. Ari kidarga teh nyaeta sobat Mang Uhi. Umur kidarga teu jauh jeung Mang Uhi, nya paling ge beda tatahunan lah. Jadi kolotan keneh kidarga. Oh, lain. Wah, cokor. Kitu cek kidarga. Cagar ke. Ya syukur, ada cokor wah. Oh penting oi, cagar lah. Ayolah nih, jika lo penting, kitu cek kidarga. Oh, nyake ngajak ka dieu. Aya pangabutuh. Kitu cek Mang Uhi. Kitu nate Mang Uhi gancang ngaluarkeun hiji kantong leutik, kanyut kunang leutik anu sina nyaeta duit. Tuluy dialungkeun kana lahunan kidarga. Cakakak kidarga seuri bari nyokot kantong anu geus aya dina lahunanana. Ulah wadah, adu rek di kocoran teh. Kitu cek kidarga. Kidarga geus apaleun lamun aya duit anu di wadahan kana rajut leutik bari dialungkeun kana lahunan, eta teh tandana aya anu kudu dipaehan. Kitu tandana teh ari Mang Uhi mah geus apaleun. Lamun teh kitu kidarga masok loba lugat legot. Alasan mah haream teh naon teh ari Mang Uhi mah da geus apal salah-salahna, apal kalemahanana. Ora ada si komen warua urang dangdur. An eta teh adi dunungan kuring. Ya adi teh ka pamajikanana ari kasih komen mah dibeuteng meuredan. Kitu ceuk Mang Uhi. Atuh kidarga rada ngahuleung. Oh, kulura kudu dipaehan. Allu salahna. Kitu cek kidarga. Kidarga rada heraneun. Da biasana lamun nitah karoga hala atawa nitah nandasa hiji jalma jarang ari nitah maehan dulurna mah boh adina boh lancikna. Ari ieu anu dititah teh nur dipaehan teh adina nyaeta adi Mang Komod. Wah kieu ki lalakonna mah atungan barabat. Ku Mang Uhi diterangkeun kajadianana. Malahan macek Mang Uhi dina ngalanyawana anu ngaranna Mang Komen kudu lantip, kudu rapi. Urang cenah bisa pura-pura ngabangsat ngabadog. Jeung cenah kabeneran yen Mang Komen teh keur ngabangun imah
pura-pura nama urang cokot we kaina. Lamun perlu urang garong hartana, da loba hartana duitna jeung emasna, malahan masana kadunungan awewe kungsi mere emas. Itu cek Bang Uhi. Atuk Kidarga unggut-unggutan jeung bungah kacida. Cek Kidarga ieu mah bati boga untung bakal nyaeta tina hasil ngarampok. Atuh lamun rek pura-pura rek maling mah kudu rada penting hi. Awab lamun perang kene. Oh, lamun perang kene mulai rek arung tapi rek nyemah. Kitu cek Kidarga. Ya jam 12 lah penting cukup ki. Jam 12 mah cukup. Mau barang teuing mau penting teuing. Yang sigana mah pasti ditensi komen bakal loba jelema da bejana mah cenah loba nu monokan barang da loba barang kitu cek Mang Uhi. Yo tolong dari masalah eta mah jeung siap lah wewe urang jam 12-an kitu cek Kidarga. Atuh anu saterusna dua nana ngawangkong bari ngobrolkeun lalakon kahirupan manehanana. Ari Kidarga mah anggar we cenah babadug rarampok. Ngan ayeuna mah Kidarga teu pati loba anak buahna. Lainna naon cukup we cenah 2-3 ai teu mapan loba pisan. Malahan mah Kidarga kumaha cenah digawe dinu beunghar genah teu. Lamun genah cenah dewek rek nurutan. Dijawab ku Mang Uhi, nya genah teu genah cenah ari cicingna curug batur mah. Tapi ari digawe dinu beunghar mah ari bayaran makan geus pugu. Waktu terus nyerelek. Hari tapas kana jam 12 peuting. Atau Mang Uhi jeung Kidarga tuluy arinit maksudna nyaeta rek nuju ka imahna Mang Omen teh. Ariditan Mang Omen biasa Pak RT, Mang Oro, Mang Koko jang Santa geus araya diteun Mang Omen. Malahan mah ayeuna kabehanana ge nyarolen badog. Lainna naon cenah bisi jeung bisi aya itu jeung ieu. Misaya mau ngamuk gajah mata. Pang-pangna mah bisi aya jalma jahat anu rek niat teu bener ka Mang Omen. Panku ayana kejadian kamari bangsa aya bangsa siluman teh datang kadinya. Eta teh cik Aki Unen hiji kila-kila anu kurang hade. Tangtona keur urang lembur kudu leuwih waspada jeung iatna. Teu nyaho cenah ari ngaran jalma jahat mah rek niat jahat rek niat deleka. Durukan mending ngababela. Ari imah ayeuna geus mimiti ngadeg, malahan mah poe tadi teh ngadegen. Jeung baheula mah mitra-mitra dina ngadegen teh kumaha we anu rek hajat. Sasajen komplit rujakeun hahampangan tangtang angin uras dawogan pokona mah ranginang. Tuangan teh ngabarak we pokona mah. Lain sanyiru dua nyiru atuh. Panyen uras ge lain saeutik. Ejeng biiti
lamun dinanyen lobana teh bari hayang ngabagi ka tatangga atuh tatangga kabeh kabagi. Bubur berem bubur bodas kabehanana aya. Dawegan bubuahan sagala rupa pokona mah komplit. Tangka cau jawer kotok kabehanana ge aya seperti hanjuang. Eta teh dipelakeun di tengah-tengah imah. Cirina cenah ieu mah tangkal cau teh keur niisan, ari jawer kotok ameh teu kotokeun dina kahirupan, ari hanjuang keur patokan hirup. Kitu silibna dina tangkal eta. Mencit hayam jago, mencit nage teu cukup hiji dua teu kagok mangomen mencit aya kana 10na sakalian keur bagikeun. Ari haeta hayam mesti pencit getihna dioles-oles kana tihang, nyaeta kana tihang imah. Pokona mah dina ngadegen imah keur jaman baheula mah resep. Pan parukuyan ge kamulak. Kitu ari ngadegen zaman baheula mah beda jeung zaman ayeuna. Nya Kang Ari oge beja we atawa lamun pun aki sok ngobrol sok ngalalakon kieu cenah baheula mah kieu lamun ngadegen teh teu janji. Eta adat teh turun temurun tapi ayeuna mah di tahun 2023 lain teu aya nya tos ngurangan. Keur kitu aya anu ngacuring Kang 2 cirim marake baju hideung tur bari nyaroren bedog anu kacida paranjangna. Si horeng eta teh Mang Uhi jeung Ki Darga anu geus narpi kadinya. Kituna teh bari curulat corelat atawa bari rurat reret kaditu kadieu. Mang Uhi jeung Ki Darga merhatikeun jalma-jalma anu keur ngarariung da katempo jelas. Ari tinu poek mah lamun tinu caang nempokan poek memang hampir teu katinggal. Pok Mang Uhi nyarita, "Kumaha Ki? Kumaha jelema tuh?" Kitu cek Mang Uhi. Pok Ki Darga nyarita, "Wah, untuk ulih pikiran. Mangkeluk masih gimba urang kocoran kabeh lah. Ai di kocoran kabeh wapan uga we atuh. Di juragan komod aya leuwih lah. Yang tumbar we diantep." Oh tuh, aya kai. Ayo urang cokot. Urang pura-pura katampo we itu mangkeluk mah. Kitu cek Ki Darga. "Oh, ayo Ki." Kitu cek Mang Uhi. Kitu nate bari nuju kana kai anu keur ngagaloler. Anu saterusna eta kai diangkat. Maksudna mah rek dipanggul, tapi dah dipanggul ge pura-pura. Karek ge dicekelan eta kai teh gorowok. Mang Koko ngagorowok. Da katempoeun pisan ku Mang Koko. "Bangsat! Bangsat!" Atuh sararean nararangtung. Bari marencrong ka Ki Darga jeung Mang Uhi. Kaasup Mang Omen. Dari Mang Uhi jeung Ki Darga mah pan ngahaja. Jadi maksudna mah nyeun gara-gara dalam teu ditita ku Mang Komod kudu kitu mah. Wah langsung we cenah luncat rek dibabad ku bedog. Hauk Mang Uhi ngahauk.
Hei, bonyok. Gagabah sia. Nya capek nyangka bangsat kaing. Kitu cek Mang Uhi. Bari kitu teh Mang Uhi jeung Ki Darga nyamperkeun ka Mang Koko. Nyaeta nyamperkeun ka Mang Koko sabatur-batur anu geus narangtung. Nya capek naon sia kitu? Nya capek naon sia? Kitu cek Mang Uhi pari mureleng ka Mang Koko. Atau Mang Koko lain dikir nafsuna. Sia rek ngagubukai. Ari anu kitu lain bangsat konyok. Kitu cek Mang Koko teu eleh sengor. Cakakak Mang Uhi seuri meninya kakak. Dewek mah lain rek maling. Dewek mah lain rek maling kai. Tapi dewek mah rek mindahkeun kai ka goblok dewek. Kudunya sia teh bala maling bala mindahkeun. Kitu cek Mang Uhi. Alah bangsat loba ngabacot sia. Di mana ya bangsat ngaku kecuali ku aing digogoran heula. Kitu cek Mang Koko. Kitu teh Mang Koko bari loncat. Maksudna mah arek mepeg. Arek mepeg sirah Mang Uhi. Padap nangaheong lempeng pisan. Tapi ari Mang Uhi saha atuh? Mang Uhi dina tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh. Oi hai kunyuk rawun. Yo ngajak niu kitu cek Mang Uhi. Kitu teh Mang Uhi narik suku katuhna ka tukang. Atau perep Mang Koko nyamos ngageblos ngakan angin. Nolonjong Mang Koko nolonjong kabawa ku tanagana sorangan. Cakakak Mang Uhi nya kakak siri. Reka mana ayam buduk ayam tukung. Gitu cek Mang Uhi. Atuh Mang Koko nafsu lain dikirna sakilat Mang Koko malikeun awakna. Jelang Mang Koko luncat parep ngahiuk. Maksudna rek ngagedor kana careha Mang Uhi. Tapi dekat Mang Uhi ngakiwar. Bari kitu teh Mang Uhi nimpukeun peurepna. Euk gedeuk. Parep Mang Uhi mangga pisan kana gado Mang Koko. Mang Koko ngakuak bari awakna semu ngadalideg. Ningali awak Mang Koko semu ngadaligdeug. Mang Uhi rekat najongkeun suku katuhna geus teu misleuk deui. Suku Mang Uhi kena pisan kana puhut ceuli Mang Koko. Euk kedeuk. Wah. Mang Koko ngaguak deui. Leng leng. Sirahna lieur lain dikieuna. Mang Koko lieur titinggaliana ranyai asa kalaroneng. Pro Mang Koko rubuh kayan nangkarak bari kayan awakna nangkarak bengkang. Ningali musuhna geus nangkarak bengkang Mang Uhi rikat suku katuhuna diangkat. Maksudna rek ngajejek peteung Mang Koko anu keur nangkarak bengkang. Tapi jang santa teu cicing ngejlang. Jang santa luncat teu antap warah. Heuk.